A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mangkobah katilu nyarioskeun ngaosna Syed Abdul Qadir. Saparantos anjeunna ageng lajeng ngajuk-juk ka guru-guru anu laluhur, ka alim-alim anu utami. Didinya anjeunna ngalap pirang-pirang ilmu sareng sifat-sifat kautamian. Sadayana guru anjeunna pada nyarioskeun kana calakanana ari ngaosna ilmu fikih ti Abil Wafa Ali Ibni Aqil sareng ti Abil Khattab Al-Kaludi sareng ti Abil Husain Muhammad Ibni Qadi. Ari ngaosna ilmu adab ti Abi Zakaria At-Tabrizi. Ari ngaosna ilmu thariqah ti Syekh Abil Khair Hamad bin Muslim bin Zarwah Adibas. Ari dianggoan ku anggoan sufiyahna ku Qadi. Abi Sa'idil Mubarak anjeunna henteu liren-liren nerekel hanjat ka pangkat kasampurnaan anu luhur kalawan pitulungna anu maha agung, sahingga anjeunna calik dina luhur-luhurna kapangkatan. Anjeunna singkil kalayan pamaksadan anu tetep serta kiat yen bade nyepeng sareng ngangkek kadali nafsu anjeunna bade dipengkolkeun tina karesepna sahingga anjeunna kengeng 25 tahun calik dina tagalan Irak henteu patepang sareng jalma. Allahumma sholli wa sallim.